Para mitra kaum dangu wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh dongeng enteng judulna nyaeta Lutung Karya Kileksa. Mang Jaya ti studio ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka para mitra sadaya nu sami-sami ngabandungan di acara. Atuh mangga urang lajengkeun bae moal seueur teuing catur nyangkolong kana waktos langkung saya langsung gawekan dongeng mangga nyangakeun upami teu lepat teh para mitra Nyai Baganan Sari teh bade di kuana mah bade di bere gegeuleuh we kitunya para mitra tah ku ieu teh ku Nyi Malangi teh Nyi Malangi nitah Mamang Lengsernya mangga urang teraskeun. Para mitra sadaya salajengna harita Mamang Lengser nya mang anu paman sejatumut kana parentah Ratu Emas asal bohong paman ulah diwikeun ka bedog sun. Paman mah yang keneh hirup nanging naon wae atuh kudu kedah dibantun teh Ratu Emas. Paman wartosan deui nun. Hih, paman mah belek. Ieu geura bawa cai keur mandina, bawa baju waring samping waring keur asalina, bawa sangu garing nu campur keusik keur nyatuna, bawa palupuh sabebek keur heesna, pernahkeun di hulu dayeuh marga Cina. Ulah aya nu maturan ye. Keun sina sorangan di ditu. Tah sakitu nu kudu dibawa jeung dipilampah ku paman teh. Ratu Emas Malangi Rarang nyata nunjukeun kana barang-barang nu kudu dibawa ku Mamang Lengser. Bari pepeta bakat ku hayang jentre nerangkeun parentahna ka Mamang Lengser teh. Oi sumun. Katampi sumun kupun paman. Sumangga bade dijalankeun nun. Ke kedah sadayana ku paman ieu teh nun. Nanging paman mah bade kaid we di dieu nun. Upami engke baring supagi aya tunggul sirungan catang subaan upami aya tatagihan atanapi ramat kamale kaditu kadieu paman mah moal miring ka canak nun bade misahkeun maneh we da kumaha atuh abot paman teh teu wararantun nun. Cek Mamang Lengser wani pisan nyaritana maksudna mah sieun kabawa meureud bisi engke aya balukarna ka hareup maklum para wargi. Pagawean yakin teu benerna geus baris pihasilna ge moal salah deui. Aya paripaos melak cabe moal jadi bonteng. Sawangsulna melak bonteng moal jadi cabe. Melak goreng moal jadi hade nya kitu deui Mamang Lengser perantos anjeunna teh nyawang pikapayuneunana. Kumaha balukarna tina tindakan-tindakan Ratu Emas Malangi Rarang. Hih, naha make ngomong kitu sagala? Kumaha kuring ieu mah? Paman ulah loba pikiran nu kanu lain-lain nyaho digawe we paman mah. Nya sabab paman teh Lengser nu kudu satia jeung satuhu ka ratu. Wal Ratu Emas Malangi Rarang bari muncereng rada teu raos dikitukeun ku si Lengser teh. Ai sumuhun nun. Sumuhun ku kitu teh mah Nyai Emas. Sumuhun paman mah moal dipilueun. Mangga we nyangakeun ka pangersa Nyi Ratu. Paman mah mundar mah. Pokna bari nyembah terus ngareret kana barang-barang nu geus disayagikeun. Jung geura init paman, kade sing bener digawena. Ulah loba ting carita, bisi eulah teuing. Ya mangga atuh Ratu Emas, pun paman mah nada idinan we bade mios nun. Cek Paman Lengser bari terus ngadeuketan kana barang-barang nu geus nyampak. Rek dibawa sarta rek ngadeuheusan ka Ratu Emas Baganan Sari. Jung geura miang. Sing hasil kayanlah kalayan hade omat ulah salah. Mamang Lengser undur ti payunan ratu mangkat ninggalkeun Ratu Emas Malangi Rarang bari bawa barang-barang nuk dipake nyiksa putri. Paman Lengser kapaksa kudu nurut lantaran teu wani ari bahama. Hatena rada teu mikeun nyaeun ka Ratu Emas Baganan Sari malah bari leumpang teh ngupat jroning hatena bari ngagandeulang bangun loba ka hariwang. Waduh, mimitina yo. Wah, tangtu bakal aya terusna. Wah, cukup usak yo, sabab mun aya mimitina sok aya tengahna. Mun geus aya tengah, sok aya tungtungna. Nya kumaha tungtungna atuh yo. Amis kitu atawa pai tungtungna yo.
buah-buah kawas ngadahar bonteng ka hulu beki pai dah aing mah sila kadarangan saukur silengser tadi geus kedal ucap yen moal pipiluhun kana balukarna jaga da geus pasti keun belah sinadi tanggung ku Kangjeng Ratu Malanggirarang aing mah Dharma ngajalankeun parentah ratu ngan sakitu ari aing teu nurut ka ratu salah deui ari aing nurut ka ratu karunya deui ka Nyai Emas mangkani geus sakitu aduh baganan sari mah hari hate tapi ketahkeun bae lah tadi ge aing mah lamun aya naon-naon marek nyerenkeun merek moal ngilu kitu tah da pasti atuh dina waktu nama pasti aya tunggu sirungan catang supaan ieu teh cik Mamang Lengser bari terus mengkol rek ngadeuheusan ka Ratu Emas Baganan Sari leumpang bangun ngalenghoy meninggal geboy sarung ngamai ka hareup ari di tukang mah pungsat para mitra ari Ratu Emas Malanggirarang sabada ditinggalkeun ku Paman Lengser meni ngemplong manahna lantaran niatna geus mimiti dilaksanakeun lamun parentah geus pindah ka Paman Lengser tara aya nu gagal tinangtu kabeh laksana sakumaha nu dipikahayang bagja teman aing je hasil ayeuna mah piraku make teu hasil onaman mah sabad Paman Lengser mah tarabaha Paman Lengser mah tara gagal pagaweanana kudu we mawa hasil keun sia karasaeun ku si Baganan Sari ulah ngeunah-ngeunah we cicing di mah batur bari ngahalangan rejeki aing da eta tuh Kakang Gajah Taruna nu kitu teh mah hayo make ditarima dasar kudu loba picaritaeun aya-aya we kahirupan teh kaayaan satentrem-tentrem hayo kadatangan kudu kitu patut kumayu wa sia nya ngarisikeun ka aing yang harinan yang ngarebut hancengan teu sia karasaeun ayeuna mah saur Ratu Emas Malanggirarang teu boleh ngarasa gemes ka Nyi Putri Baganan Sari nu teu tuah teu dosa teu ngarugikeun atawa ngahalangan kana datangna milih da kitu atuh para mitra geus jadi tulis tina tadina geus jadi bawana ti baheula yen dua sadulur teh kudu aya paceng kadan ku jalan kitu sanggeus datang tremanahna Ratu Emas Malanggirarang kaluar ti bumina lajeng ka taman sejana ngareureuhkeun manah nu riweuh niis bari nyawang kana naon-naon nu bakal kajadian nyipta-nyipta Nyi Putri Baganan Sari nu ayeuna keur dielokat jadi istri nu kotor jeung bau ku Paman Lengser jadi istri nu ruwag rawig jiga nu gelo anyar sadatangna ka taman damel naluntang lantung bari mitenan deui tempat nu kaimpikeun tea basakara geragan bulan purnama bekilami matak waas ngan edas kana manahna jadi matak lelenyapan melang jeung hariwang bisi menak pajajaran teh bener-bener kapimilih ku Mojang Batur tapi dageus ditarekahan sugan we hasil akhirna manah Ratu Emas Malanggirarang tengtem deui malah mah damelna imut nyalira lamun kacipta yen raina geus aya di hulu dayeuh marga Cina cameot calik sorangan di tiungan ku kaso jeung tepus ngajentul bari ngalamun mikiran nasib kitu nu kasawang ku Ratu Emas Malanggirarang harita manahna ngemplong para mitra sadaya nu sami-sami ngabandungan acara ieu sagduna heula kaayaan Ratu Emas Malanggirarang nu keur bungah manahna lantaran paniatanana geus dijalankeun ku Paman Lengser ayeuna kocapkeun Ratu Emas Baganan Sari nu geus lila katunda harita teh anjeunna nuju calik nyalira bari nyawang kanu anggang bangun anu waas naker ningali langit anu katingalina bulao neuteuk mega nu antaya-antayan di langit sakapeung jiga maraju teu puguh nu dijugjug rarasaan Nyi Ratu Emas Baganan Sari estuning senangah-nangah ning anjeunna tara kagungan perasaan nu teu puguh darumasa teu boga tekad anu goreng atuh manehna teteg manahna teh jeung tentrem malah ma asa ngarasa bagja sabab salila aya di dinya can kungsi aya pasualan nu matak peurih kana ati da ceuk saliwat mah asa leuwih senang batan di lembur sorangan teu karasa geus mulan malen aing teh aya di marga Cina malah asa geus jadi urang dieu we
bakatku betah jeung genah. Nuhun kakak kuring digenahkeun. Bener pisan datang ka marga Cina teh tegaplah. Da geuning di dieu teh asa baretah jeung matak nineung. Halegar jeung matak nineung. Sugan we atuh ti dieu datangna kasenangan. Buat teuing pangna aing sina ka dieu teh di dieu pijodoeun aing ayana. Muga-muga sing laksana. Duh, Kakang Laksana Gading, muga anjeun sing kiat dina ngalakonan tapa brata. Geuning kuring mah teu burung senang aya nu ngampihan jeung miara, teu susah kudahar jeung pake. Kitu saura Ratu Emas Baganan Sari dina waktu harita estu ningkeu senang naker manahna asa copong. Mangsa harita para mitra sadaya, Ratu Emas Baganan Sari nuju tirakat sakumaha ceuk amanat nu jadi rakana. Yen anjeunna kudu leukeun narekahan diri sangkan kadatangan bagja nu utama. Ku Ratu Emas Baganan Sari dijalankeun sabab memang geus kuat batina, geus pageuh pamadeganana. Atuh salila aya di dinya teh teu mikiran kasenangan bungkul anjeunna tetep narekahan dirina sangkan meunang kabagjaan tina hasil tirakat. Ari kaayaan geus kacidahegarna para mitra. Langit lenglang jeung bengras panon poe moncorong beuki luhur atuh sato-sato nu aya di lembur menireang di sarada. Namahan waas jeung panineungan. Da Ratu Emas Baganan Sari ge asa dipepende asa dibeberah kureangna sora sasatoan teh. Nah itu saha bangun rusuh. Jiga-jiga paman lengser nu angkatna bangun gugu. Nah aya naonnya? Kakareun teuing aing mah make kasumpingan paman lengser. Tapi buat teuingan sakadarek ulin bari lolongok. Da sok kitu biasana. Ratu Emas Baganan Sari rada ngarenya gelantaran ti kaangangan geus katempo aya paman lengser nu keur leumpang meninga geboy. Jigana capenaker. Padahal mah teu jauh ngan ukur beda lawang wungkul. Beuki lila paman lengser beuki deukeut. Beuki sidik yen rek ngadekeus ka Nyi Putri Baganan Sari. Jauh kene geus molohok kanu nuju calik. Atuh puguh para mitra sadaya. Harita teh menirebo ku babawaan puguh we heraneun Nyi Putri Baganan Sari teh da teu ngarti kana maksudna. Anjeunna melong bari ngupat jero manahna. Nah rek ngirim naon paman lengser teh nya? Eta meniridu kitu ku babawaan. Jeung deui jiga rek miceun runtah. Tapi nah bet los-los ka dieu atuh paman lengser teh. Teu kaharti. Keun sina deukeut heula. Engke ge bakal bebeja sorangan. Kitu gerentes manahna bari teu weleh neuteup ka paman lengser nu kakara jebul. Ambekanana ngahegak. Kempas kempis sakapeung para mitra sadaya. Kemong sakapeung kembu dada turu naik sedengkeun basa ngareret ka Ratu Emas Baganan Sari manehna ngupat jroning ati. Waduh. Aduh, kumang lebarkeun teuing. Lamun Nyai Ratu rek dipiceun ka hulu dayeuh teh yeuh. Aing teh tan wade dosa. Sabab geus pipilueun ngagebruskeun batur kana jurang katunggaraan. Komo si Nyai nu sakieu bageurna sopan tur hormat ka aing. Sok sanajan kapangkat lengser. Tapi kumaha atunya? Lebar 1000 lebar ge aing teh teu bisa nulungan. Tapi keun we sugan aya pitulung ti dewa. Kanu sabar mah teu boleh aya anu mika welas mika asih. Najan aya nu mika ngewa ge tara rugi-rugi teuing. Kitu gerentes hate paman lengser bari tetep leumpang sasampoyongan kawas anu mawa barang berat. Padahal mah teu berat teuing para mitra sadaya. Eta mah pedah leleda we leumpangna. Anyog kapayuneun Ratu Emas Baganan Sari reg eureun heula. Diburuan teh calangap bari ngahegak panon buncelik niron-niron utas cape pisan. Padahal mah rek cape ti meuni da leumpang teh teu jauh. Puguh we Ratu Emas Baganan Sari jadi heraneun.
Lajeng anjeunna naros, "Paman, kunaon teteh nah betiga nu repot-repot teuing?" Paman lengser tacanemalan ngan ukur peureum sakeuleung berai deui beunta suku jiga nu ngalaleper leungeun edeg-edegan. Geus kitu ngalengkah lalaunan meuni bangun anu berat naker pok ngomong, "Sampurasun nuhun, paman teh sejami calikeun." Cenah reg eureun deui teras ngahegak meuni kawas nu ripuh naker. Panon meletet ayeuna mah bari ngadaguan waleran ti Ratu Emas Baganan Sari. "Rampes, sumangalingih paman. Kunaon atuh jiga nu repot pisan? Eta salira meuni ramoh poy. Soca meletet jiga nu peureum hayameun. Amakan meuni kembung kempes. Kunaon paman? Ulah sok ngareureuwas ka kuring atuh." Saur Ratu Emas Baganan Sari bari imut. Anjeunna beuki betah lamun kadatangan ku Mamang Lengser da sok ngabodor jeung kalakuanna lucu matak pikasirieun. "Waduh, Ratu Emas, paman teh capena keur sumuhun. Menilung se asa taya tangan pangawasa. Sirah liur angen ratu jajantung dagdingdung suku leuleus taya tanagaan. Punten Ratu Emas, paman calikeun nun." Sampoyong Paman Lengser ka payunan Ratu Emas Baganan Sari. Brek diuk meuni ngarahuh kesang lembut bijil. "Mangga paman geura calik sing raos-raos. Kuring teh meuni bunga kasumpingan ku paman teh asa betah jeung halegar." "Nuhun paman keur sarurumpaheun ngalongokan ka kuring. Kumaha paman teh cager?" Ratu Emas Baganan Sari kacida darehdehna ka Lengser lantaran asa namahan baraya matak betah pikanineungeun. Atuh Paman Lengser teh ngalenyap hatena sabab nu rek dibere katunggaraan teh nu sakitu sopan jeung hormat ka manehna. Paman Lengser ceurik jroning ati teu tega rek nepikeun parentah ti Ratu Emas Malanggirarang. Cacak mun lain Lengser mah moal teuing daek nepikeun beja kitu da teu bisa nanaon kapaksa Mamang Lengser neger-neger maneh. "Ih, nuhun Ratu Emas. Paman teh bingah, ari gamparan bingah manun. Margi memang kitu ari sifatna jalmi, kudu silih pika bunga, kudu silih pikanya jeung silih pika asih jeung papada kaula nun. Berkah paman ge cager nun, teu kirang sawios-wios, malih mah pangatiasa ka dieu ge cager." "Nya nuhun atuh paman, kuring ge bunga ari paman cager mah. Sabab kuring sorangan keur senang hate, keur tiis pikir betah paman di dieu teh kuring teh. Asa tiis ceuli herang mata, matak nineung ai nagara marga Cina nya." Nyi Ratu Emas Baganan Sari nyariosna estu saujratna. Daya pikirang kepanda memang kitu karasana. Teu boga sangkaan goreng ka batur. Ngadenge kitu teh Paman Lengser beuki nyereret kana hatena. Beuki ngajletik kana ati. Watir ka Ratu Emas Baganan Sari nu baris nampir reged di tetehna. Paman Lengser ngagremet jero hatena sarta ngupat jroning ati. "Waduh Nyai Ratu, lebar temen eta kasauran teh nun. Aduh, ulah dikedalkeun, teu saluyu jeung kaayaan. Moal betah moal genah Nyai Ratu teh lantaran gegeuleuh jeung raregan salira. Ku paman geus dibawa ayeuna baris dibikeun ka salira. Duduh teuing, nah atuh Ratu Malangi teh bet kitu peta. Meuni kasieunan teuing ku batur. Dasar jelema licik." Kitu jero hate Paman Lengser. Terus ungut-ungutan bari kumecrek ningali ka Ratu Emas Baganan Sari lajeng anjeunna naros bari coloho. "Kunaon paman? Katempona ku kuring mah jiga nu dina snaker. Naha teu percaya kana omongan kuring? Nya kajeun teuing ai teu percaya mah." "Ih, sanes kitu nun. Paman teh kataji ku kasauran salira nu sakitu mah tak bingahna nun. Paman ge langkung-langkung ti bingah ari salira betah mah sumun. Margi eta pisan nu dipikaharep ku sadayana." "Nuhun Ratu Emas." Cek Paman Lengser nyumbutkeun isi hatena nu sanyana. Ngan edas kalah beuki berat karasana teh. Meuni asa araringis jeung lalewang.
sok sieun goreng balukarna sabab yakin lain pikabungaheun nu dibawa ku manehna, tapi ieu mah pikasediheun nu bakal nalangsa bet deh beh ditueun pisang sara. Geus atuh paman ulah loba teuing nu dipicatur. Kuring teh nusanya mah panasaran lantaran kasumpingan paman bari teu beja teu carita ti anggalna. Taya iber ti dituna. Jeung deui nah meni rebo ku babawaan kitu. Nareka mana atawa entas di mana? Mawa naon jeung keur naon teh paman? Kuring mah panasaran. Hayang nyaho kana paniatan paman? Para mitra sadaya. Paman lengser beuki reuwas wae jajantung asara tutunggulan. Dewasa ngedalkeun kalakat calanga bari ngareret kana babawaan anu numpuk di jireunana. Dan nya atuh sah asa teu pupug obat mamawa kanu kitu. Mawa cai samping jeung batu bararutut jeung baju bararutut, mawa palupuh sabebek, mawa hateup euri sajalon. Ditambah ku palapah kalapa nu dieusi ku sangu aron. Pugu we kaayaan kitu teh matak helok jeung hookeun da can aya nu ngarti kana permaksudanana. Nuhun sumun Ratu Mas, ujug-ujug nyebut nuhun we para mitra. Paman lengser teh jiga nu teu sadar kana kecap nu dikedalkeun. Naon paman jojol nuhun? Sumuhun muhun sanes nuhun. Sumuhun muhun ge naon paman? Teu ngartos kuring mah. Paman lengser para mitra sadaya ngahuleng. Colohok bengong. Itu kalaka colohok siga nu mabok. Kunaon ngahuleng siga nu puyeng? Capek paman teh. Heug atuh ku kuring rek dibere cain teh keur ubar urang nyokot heula ka pawonnya. Ratu Emas baganan sari cengkat lalaunan tapi kaburu dihalangan ku paman lengser. Ulah sun Ratu Emas, ulah bade nyuguhan ka si paman mah. Ari margi paman teh parantosna da. Teu lieur. Teu puyeng paman mah ngan capek hungkul sakedi. Mangga we geralingi sing raos-raos. Ku paman bade diterangkeun. Dalaras ieu teh aya maksana atuh. Ceuk paman lengser daryanaker. Malah paroman ngadadak alum da hate teu tenang. Watir jeung teu datuasa rek ngedalkeun pamaksudanana kawantu lain pikabungaheun. Atuh geus kitu mah gek ti Ratu Emas baganan sari calik soca mencerong ka paman lengser anu paroman alum bangun bingung jeung susah naker. Pek atuh paman geura caritakeun ka kuring. Paman, na kumaha ieu teh pamaksudan teh? Naon sababna mamawa kitu? Numawan anu satumpuk anu kitu geuninganan? Keur naon eta teh? Atawa urut naon kuring mah jadi teu geunah kana hate nempona oge? Saur Ratu Emas baganan sari bari neuteub ka paman lengser. Memang ayeuna mah manahna rada teu geunah sabab najan kumaha bae ge anjeunna teh hiji istri anu kacida seukeut dina perasaanana. Paman lengser kaleked naker. Lantaran ngadenge kitu teh komo pipikiranana jadi tagiwur. Dewasa nyaritakeun permaksudanana. Tega ka Ratu Emas baganan sari nu bakal menang tunggara. Tapi lengser teh tetep lengser nu kudu tunduk ka ratu, kudu taat ka raja, purah mawa carita. Manggul piutus atuh seunggah 1000 seunggah ge akhirna mah pok nyarita. Ratu Emas langkung ti payun hapunten nu kasuhun. Bok bilih paman kirang tata, kirang titi, kirang duduga, kirang priyoga, cologog taya kasopanan nun. Dapun paman teh rumaos sok lagag logog, atuh kalihna perkawis hapunten nu kasuhun. Rehna pun paman parantos kumawatun ngaganggu kana katengtreman salira. Da sahanteuna mata keruntag kana mana, mata kerengat penggali. Da kitu kanyataanana ku kadongkapan paman teh sun. Salira janten hookeun. Cek paman lengser eureun heula nyaritana terus neui ciduh bari peureum. Diukna beuki direkepkeun. Atuh para mitra sadaya ningali kaayaan kitu. Ningali tindak tanduk tindak bari polahna mamang lengser.
Ratu Emas Baganan Sari kacidaruwaseunana sabab ku ceritaan kitu geges kagambar yen lengser teh aya maksud nu tangtu aya niat nu utama jeung penting pisan katarana. Paman, perkawis eta mah dihampura pisan ku kuring oge sabab munguhing laku manusia tara salilana bener tara salilana salah teu oleh gunta-ganti unggal mangsa tah ku kituna sabalikna diri kuring ku paman kudu pisan dihampura. Wal Ratu Emas Baganan Sari bari cuma 5 bet ngaledak manahna jadi sesebelakan red kana babawaan paman lengser red deui kanu mawana jajantung Ratu Tutunggulan teu puguh rasa keunenana. Sabada tadi Nyai Ratu Emas Baganan Sari nyarita, paman lengser nyarita deui, Ratu Emas, ieu teh saleresna nu barang-barang teh nu dibantun ku mang teh sanes barang samanea. Sanes ngahaya ngaririduan sorangan nanging aya maksud sareng tujuan nun. Nu pinasti bakal kahartos ku gamparan saupami lalakona parantos diterangkeun ku pun paman. Paman lengser tetep jiga nu hoream wakca. Dan nyaritana dipotong-potong digerek ngabejakeun anu penting pisan, tapi los deui kana omongan nu teu pararubuh. Malah mah katamahan namahan reuwas pikeun Nyi Putri Baganan Sari. Paman, ulah rek asa-asa atawa kagok, geurapok bejakeun sagala rupa nu jadi kewajiban paman. Da kuring ge kaharti ku kuring ge. Paman teh hiji utusan anu geus biasa mawa parentah raja. Nah kumaha nu sanyana? Nah paman teh kenging utusan hiji utusan anu geus biasa mawa parentah sok caritakeun. Sumun kieu Nyai Ratu, paman teh mangul piutus ratu ngeman timalan raja ti ditu mangul catur ti dieu mawa care janten pangna paman los-los ka dieu teh bade ngabantun barang-barang aneh teh sumun. Memang leres sejadu mehes ka Ratu Emas teh nu sae mana rehna paman teh dipiwarang ku Ratu Emas malangi rarang kedah ngadumikeun hiji perkara ka salira tak kitu pokona mah tangtos ku salira ge kahartos sarta kamaklum nun cek paman lengser. Sumuhun paman kamaklum pisan ku kuring oge, tapi naon atuh kasauran teteh malangi rarang teh aya pikeun saeunaon pangna ngutus ka paman dina danget ieu da geuning bet asa reuwas temen. Ratu Emas Baganan Sari beuki reuwaseun raraina kakatara robah jadi pias. Ratu, paman teh ka dieu ngabantun cai anu parantos dicampuran. Atuh ditambih ku baju waring samping waring, ditambih ku palupuh sabebek, ku pupugan sajalot, ku palapah kalapah sahiji, tak ieu sadayana teh moal samata-mata dibantun ku pun paman. Upami teu aya hartosna, acan api taya gunana. Nya gunana teh kanggo Ratu Emas ku anjeun sun. Hah? Na keur naon paman? Baru keur kuring. Ratu Emas Baganan Sari beuki reuwas. Jajantung Ratu asa tutunggulan. Socana melong ka paman lengser nu harita diukna teteg da hatena deg-degan bae. Sumun kanggo gamparan nu margi kieu kasaurana teh. Ieu cai kanggo siram salira Ratu Emas. Atuh baju waring samping waring ieu ge sami kanggo anggun Ratu Emas. Kedah disalin ku ieu sabada siram teh tak kitu pamaksadana teh. Ratu Emas ngan pepeje ulah rek benu ka paman lantaran paman mah darma mangul pi utus ngeman tibalan sun. Jeung di pangkat paman teh pangkat lengser. Salah pisan mun teu daek teh ti ditu mangul catur ti dieu mangul carek. Da kitu kewajiban pun paman teh. Omat Ratu Emas ulah benu ka pun paman. Cek paman lengser bari lalengisan nerangkeun permaksudanana. Bari nyaritakeun atuh puguh Ratu Emas Baganan Sari meninga renyag sataker kebeg. Teu ngarti kana eta caritaan reuwas nu taya papadana. Paman, na kumaha ieu teh sanyana?
Naon pamaksudanana make aya aturan kitu? Ieu teh saha nu ngutus? Na teu salah alamat, teu salah kecap, atawa teu heureuy paman teh? Kuring mah kaget ka bina-bina. Asa kacida teuing nepi ka kitu-kitu teuing mah. Saur Ratu Emas Baganan Sari melong ka Paman Lengser. Manahna beuki tagibur hatena sasebelakan. Sumuh. Ku paman ge kahartos tangtos kana kituna sun. Nanging sing sabar sing tawakal we Ratu Emas. Ku paman didoakeun sing prihatin. Muga-muga we ieu teh bakal jadi hiji jalan kanggo Ratu Emas bisa ngaonta cita-cita nu sae. Ari pangna aya kajantenan kieu memang aya sababna. Ngan Ratu Emas kudu percanten heula ka paman. Ieu teh lain bobohongan. Pun paman teh teu wantun bohong kagamparan sun. Atuh saja biti kitu ieu teh sanes heureus sanes ocon, sanes boboloan. Nanging nu saleresna pisan anu kagungan lalakon teh nya tuang teteh Nyai Gelis Malangirarang. Anu parantos ngutus ka paman tah kitu Ratu Emas. Rek dikumahakeun atuh kuring teh paman. Jeung deui naon dosa kuring pangna dikitu-kitu. Harina harianeun teuing. Ratu Emas Baganan Sari mimiti ngalengis. Soca burahay beureum langit ngadak-ngadak cedeum. Jika nu berat kupi hujan ngagarayot kawas geus berat pisan. Wang ngadangukeun heula piatur paman sun. Salira teh ku paman teh kedah disiraman ku ieu cai, lajeng disalin ku baju waring samping waring. Atuh saparantos kitu urang mios ka hulu dayeuh marga Cina. Tadi dinya Ratu Emas kedah cicing sasat dipiceun ku tuang teteh teh sun. Tak kitu nun. Cik Paman Lengser bari ngalimba hampir teu kuat nahan cimata. Ngan kaburu inget yen manehna lalaki jeung pangkat Lengser. Goreng lamun kudu epes meer era ku pangkat. Duh paman, nah kan aya teuing. Naon atuh kasalahan kuring teh nepi ka kudu ngalaman kitu? Kuring mah banget teu ngarti paman. Ratu Emas Baganan Sari mimiti nangis. Cisoca nu harerang rag-ragan kanulu kana lahunan. Teu kuat ari ngadangu kitu mah. Sabab sakilat ge kacipta yen bakal sangsara sabab dipiceun ka hulu dayeuh sasat kaleuweung pisan. Aduh Nyi Ratu. Mugi sing sabar we sun sing tawakal. Ari sababna mah acana pilepatna mah salira bisi ngalidih nagara. Tak kitu cenah nanging buka kumaha nu saleresna mah paman mah teu terang sun. Aduh paman, nah geuning si teteh teh betega kitu. Nah atuh mun ti bareto tong ditarima. Ari nyana-nyana rek dikiekeun mah geus we bareto teh sina balik ka lembur. Ulah diteung-teuinganan. Nyi Ratu Emas Baganan Sari kacida ngajenghokna ngadangu kitu. Asa teu pira kasalahan tapi naha bet kudu kitu hukumanana. Nyai Ratu, paman mah ngandar mangadugikeun sun teu terang naon-naon. Ari leresan eta mah wayahna sing sabar sing tawakal. Margi parantos kitu nasib Ratu. Mugi-mugi ku jalan kieu janten cukang lantaran kana bagjana salira Ratu. Cek Paman Lengser teu weleh mepelingan, manehna ngarasa dosa. Tapi oge teu bisa naon-naon kapaksa kudu kitu, sabab teu bisa nolak kana parentahna nu jadi ratu. Nya asakan aya teuing duh. Bet bisa kieukeun. Batan dititah balik makalah ka dihukum anu kacida nyerina. Nyaan ieu mah dipiceun meni disarwakeun jeung sato. Sato onaman mah pantes. Teu teuingeun teteh Malangirarang. Hanas kuring teh geus bungah da betah. Meni asa lugina hate sabab tara aya paceng kadan. Tapi naha atuh ayeuna ngadak-ngadak kieu. Kuring teh mun geus mah asa dibentar gelap ti beurang kuring teh. Nyi Putri Baganan Sari nginghak nangis anjeunna teu kawasa narima cobaan sarupa kitu. Bet asa ku teung-teuingeun kawas kababanang bae. Paman Lengser ge ngarakacak hatena da boro-boro ajeuna. Najan samemehna ge geus milu ngararasakeun kumaha nyerina ati lamun narima putusan kitu
nya tangtu karena sedihna geus moal bisa ditawar deui. Waktos nase para mitra sadaya.